Ya Allah, abdi nampi karena ujian anu dipaparinkeun ku Gusti ka abdi. Da sidik abdi ieu teh mata kieu teh dipitnah ku Haji Mayung sehingga masyarakat duwi kabenci ka abdi ya Allah. Da ieu teh yakin gara-gara fitnahan Haji Mayung. Duwi kakeun abdi dipitnah ku Haji ngalakukeun anu kieu. Gusti padahal mana udah birahi min dalik bujeng-bujeng ngalakukeun kitu ya Allah. Geus lah aya nama buburuh macul deui. Ya Allah. Pirakulah ari ustad anu buburuh digawe nama kota gede bayaranana. Pasti gede yuk. Start. Ka mana? Kan? Ka mana? Aya naon mang benar makin jeung serikeun. Ka mana? Ustad jeung Mama Pacul batur mah sararibu kabeh ustad teh rapat di ditu. Ari ustad ka Mama Pacul ka mana atuh? Kan? Aya rapat, Kang. Rapat ustad di ditu di aula bangsa tokoh agama DKM nanaon ari ustad teu ka ulem. Ya Allah, iraha da terang ari Pak Ustad Makarang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Kang. Meureun kapaleun meureunnya. Kieu pugu Kang, abdi teh lalakonna mah. Panginten kamari abdi teh berarti berita ieu teh tos nyebarnya ka mana-mana Pak Haji teh. Nah, atuh ustad maningkot aya santri anu kieu. Astagfirullahaladzim, Kang. Demi Allah, eta Haji Mayung berarti nya ieu teh berita teh tos nyebar. Wah, ustad pokona mah berita tentang ustad kitu teh. Astagfirullahaladzim. Geus nepi ka ditu ka dieu, ayeuna mah geus we daripada buburuh macul ya pe orang ngalalaja jeung urang teh. Urang ka ditu we. Kupingkeun heula. Moal urang mah urang gawe. Kupingkeun heula Kang punten sakedap. Yuh Gusti eta teh henteu. Pak Ustad teh ngalakukeun kitu Kang. Eta mah dipitnah ku Haji Mayung Kang. Teu ngalakukeun kitu. urang digawe ayeuna mah jeung Cibanar raja. Gawe we ayeuna mah ngalalaja ayu. Arek tat. Moal Pamang ya. Ayu atuh. Ustad bade macul Pamang. Ya Allah, nyaan Haji Mayung ya aya tega-tega teh Pak Ustad Gusti. Gua, nyaan gitu si Ustad leutik teh kieu santri. Nya meunang. Wah. Coba. Aduh, si Ustad kudu ditepungan ya. Kadieu ulah. Ayo naon deui tuh Pak Haji? Gua. Naon dah. Cicing. Naon? Naon deui Pak Haji? Naon deui? Can puas minta habi can puas. Oh, aduh, kok mani kitu Ustad leutik ya. Cicing. Dang kuka ayo. Kaula punten. Ya. Yo. Buburuh macul, kana macul. Yo. Baik bade macul ayeuna teh. Atuh sugan katinggalin aja mau naon. Waduh, kok amok. Ya dangukeun heula kasep, dangukeun heula ya. Pak Haji, nepungan Ustad teh, Ustad leutik, dangukeun. Bade ngajakan piknik ka Ustad leutik. Si Haji Mayung tuh keur ngobrolkeun ngajak piknik ka si Ustad. Nah, teu ka hati aing si Haji Mayung. Ari si Ustad minang di aniaya ayeuna diajak piknik. Nah, kan lawan lagi ke deui. Ya. Piknik. Rek macul. Lain gitu ya. Ya dangukeun. Ya angong. Itu tadi. Nya dangukeun lakon we kun eta mah bisa dibedokeun. Ya dangukeun heula. Ieu mah bisi ya. Ustad leutik aya niat arek milu ka Pak Haji. Piknik ayeuna teh Pak Haji teh arek ka kebon binatang. Wah. Piknik teh ka kebun binatang anjing. Bisi we ari eta. Ari moal makan bayar Pak Haji mah teu jadi masalah. Ngan Pak Haji mah balik deui ayeuna. Pak Haji. Nya aneh teh. Cek aing oge kana piknik mah Ustad leutik. Aduh kan Pak Haji abdi teh 10 tahun acan ngaraosan piknik. Mereka hari teh bake dengan kan kitu ku Pak Haji di kitu. Bener masalah nu kieu mah. Akhirna Pak Haji tong sok ngomong teh sok besok nyeri hate. Tapi ya dangukeun heula. Ustad lamun erek milu ayeuna ya Pak Haji teh. Kieu ya Ustad. Pak Haji teh heula malum. Pan bisnis Pak Haji anu di Eropa cair atuh. Alhamdulillah Pak Haji. Nah, jeung alhamdulillah masih alus teh damal nere. Ieu mah Pak Haji mah ieu teh ukur rada aya kareta gieu dina hate teh. Cing teh rek ngajak Ustad leutik cing teh piknik ka kebon binatang. Da apal can pernah apal kebon binatang. Hanya teh Pak Haji. Ya makana Dengekeun aing. Naon? Bisi si Ustad leutik dikerjain si Haji Mayung. Geus we emang tuturkeun tah ayeuna mah. Geus lah entong ka kebon di kali itulah. Rek naon? Urang piknik ya, piknik. Ari ieu teh kumaha Pak Haji teh Balik deui. Nyalin. Tong make baju ya lu bau. Haji teh nya aneh teh. Ustad. Asik. Percaya. Asik. Haji. Haji, nuhun ya. Di hampuran kamari teh pokona manut. Ya Allah, Hajeun lah masyarakat mah. Pak Haji mah teh salah. Pak Haji mah teh salah. Juk di bulu. Yang bulu. Kali apa ini ya? Juk nyalin. Aduh, ari nu tara piknik ke buan kaum miskin. Sok Ustad.
Sampai dah ayah nawen apa yang akan terjadi? Si Ustad Letik, alah. Tong angsalin heula tong mikiran ngalal aja kalau. Oh, mending salin lah, aku duduk lah. Jemburak segala di subur rusuh teh. Kayak itu naon Pak Haji Mayung teh nya euy. Satara-tara ngajakan ulin. Aya naonnya? Asa teu geunah hate ieu teh. Tapi da hayang piknik mah ieu teh. Kan pernah soalna seumur hidup tuh. Komo ka kebun binatang mah aduh, kabayang ke ningali bangsa. Resep ih. Kena husnudon ka Pak Haji. Alhamdulillah ya Allah.